Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Nyiak beureum beungeut Sontanung situmbak setan. Kawilang kageteun oge Sontanung sabab sikap jeung caritan Untari ngagamarkeun kayat Untari anu henteu ngarasa sentar atawa ngarasayeun ku dirina. Tapi Sontanung masih keneh nyobaan nyebutkeun ka amakna. Jadi cek Untari mah akang unggulnya. Akang unggul teh tapi henteu sakitu. Jadi mun kitu mah Untari henteu bisa narima kana kanyataannya. Jadi cek akang mah geus henteu ngamasalahkeun eta Untari. Anu puguh mah mun akang geus ngagantikeun Ki Ambia jadi pupuh ieu lembur jeung pupuh Paguron Mintaraga. Mangka anu geulis leuwih hade jadi batur akang. Kebeneran karek bulan akang nalak nyerahkeun pamajikan. Jadi pas pisan mun urang hirup babarengan jadi salaki jeung pamajikan teh Untari. Kumaha Untari? Sangeunana nyarita teh. Ulah ka mana karep Andika Sontanung? Leuwih hade umumkeun ka nu lalajo ku acara anu sajujur ku Andika. Unggul teh lantar ngagunakeun tindakan anu licik. Jadi Andika kudu nyarita ka penonton. Sok Sontanung. Lamun didinya bener rasa jadi jago. Untari. Anu geulis buat kalakah jadi ngatur ka akang geuningan. Yang teu bisa kitu atuh Untari. Jelema anu koplo ka bina-bina atuh mun nepikeun ka akang ngalakukeun tindakan sakumaha nu diomongkeun ku Untari bieu. Jadi akang jelas nolak Untari. Lamun Andika nolak kana caritaan kuring bieu, tapaksa kuring bakal ngalakukeun tindakan. Nurunkeun Andika teh nalhur ieu panggung. Kajaba lamun Andika memang mampu nurunkeun kuring teh nalhur ieu panggung Sontanung. Kumaha jelas Sontanung? Sontanung ningali sikap jeung caritan Untari anu tan saperti kitu. Harita geus teu bisa nyumputkeun di ka amakna. Cadas sia. Maneh nantang ijen ka dewek Untari. Lamun kitu karep jeung kahayang maneh mangka ku si Sontanung bakal digugu deuleu. Coba-coba urang ijen jajaten sia. Dewek ngarti maneh memang lain walonjo biasa. Tapi ijen pangarti maneh moal sabaraha Untari. Urang buktikeun saha anu bakal turun tina panggung. Srog. Sontanung ngawangun padagan. Untari ge harita sarua ngawangun pasangan bae neuteub seukeut kalau jadi lawan terus nyarita. Kukuring bakal dibuktikeun Sontanung. Andika meunang ku cara anu curang. Anu matak Andika kudu turun tina luhur panggung Sontanung. Urang mimitian Sontanung. Urang mimitian ieu tarung teh. Iya. Curela cilung. Untari harita mihlaan majuna rajang. Sontanung ngaranjuk kaget sabab tata gerak ilmu silat Untari memang lain bae cepet tapi angin samberanana kawilang kuat. Nanakeun ilmu silat nu digunakeun ku Untari aya dina tataran ilmu silat penunjuk. Ilmu silat nu digunakeun ku Untari puguh ilmu silat ti Kisangga Langit anu jadi akina. Henteu matak aneh mun ngagetkeun Sontanung teh. Kenang penca dipadungdungkeun. Nulalajo salurak deui bari tinggal ro sawareh anu larecok jeung pada baturna. Tingali perhatikeun ku laing oi. Hah,
eta wanoja geulis ngaranna Untari geuningan oi. Hah, nyaan walian oi. Wani ijen jajan jeung si Sontanung. Aduh, walaur we yo oi. Ini cilaka eta nu ngaranna Untari teh oi. He geulis. Aduh, alah lebar temenan oi. Ari dewek mah boga kayakinan eta wanoja geulis anu ngaran Untari teh euy bakal mampu lah nu geus si Sontanung tah. Licik sakoplok teh euy. Naon sabab dewek boga kayakinan kitu sabab ku dewek bisa kabaca. Moal macam-macam aya wadi naik kana luhur panggung euy. Mun teu atawa henteu ukur teu kaukur kemampuan nu jadi lawan. Bener henteu bah? Bah, hei, bah. Alam ditarik-tarik teh da can mengo atuh abah dejak. Oh, bener. Bener karena kitu sigana majang. Walah eta pangawakan Untari nepikeun kapapal geus kitu jang. Alah nyaan keur mejeuna pasekeun mun dina buah majang euy. Kumaha abah rek rasana boga pamajikan ka Mas Untari nya. Mahayana ulah taik teuing atuh abah. Ceuk nyai ge sababaraha kali diomongan. Geus ulah kahayang abah mah. Kangaran abah geus aki-aki kumaha make jeung hayang kapal wasu arupa di abah. Kawas reka tanagaan wae ari abah. Ukur sama nafsu anu gede abah kangaranan geus. Dinyakeun mah ulah eta. Tuh tinggali si Sontanung siga anu kageteun ditarajang ku Untari tuh tingalikeun tuh abah. Nu keur recok teh museurekeun deui perhatianana kana luhur panggung. Harita panarajang Untari anu ngarah kana dadana harita dipendung ku Sontanung. Sabuk hiuk gedug gas. Daligdeug. Sontanung ngadaligdeug kadorong ku kakuatan tanaga lawan. Nandakeun tanaga lapisan Untari leuwih kuat. Sontanung gancang mansukeun kuda-kudana bari ngupat tina jero hatena. Haram canah ya awewe teh. Paingan si Untari percaya diri jeung wani. Alah, nyata manehna memang mibanda ilmu silat nu hebat geuning. Malah tanaga lapisan lagi leuwih kuat tibatan aing. Wah, aing bener-bener kacau ku si Untari. Nyata si Untari wanoja anu teu bisa dianggap enteng yeuh. Aing kudu ngagunakeun senjata anu ieu. Sontanung bisa ngarti mun manehna ngayunan Untari bari lemor henteu ngagunakeun tumbakna. Mangka geus bisa dipastikeun dirina nu bakal gancang kadese. Kituna teh lantaran geus kabuktian tanaga lapisan Untari memang leuwih kuat. Seret. Sontanung nyabut tumbak mata dua anu diselapkeun dina cangkeng tukangna. Serog ngawangun pasangan bari mencrong ka Untari. Harita Sontanung nyarita dibarengan ku sikepna anu ngahaja mancing sangkan bedah amarahna Untari. Paingan Untari anu geulis wani naik kana luhur panggung. Sabab memang lumayan oge ilmu silat anu geulis teh geuning. Ngan hanya ka sakumaha hebatna kangaranan awewe mah tetep atuh aya di handap Untari. Entong boroning jawara wanita. Dalah sanajan ratu atawa putri kedaton paribasana tetep kangaranan awewe mah kedah di handap nyai. Geus teu kudu loba ngomong selain Sontanung. Leuwih hade gancang gunakeun tah tumbak dua mata senjata andalan Andika teh. Kuring hayang ngabuktikeun nepikeun ka mana kemampuan Andika dina ngagunakeun eta senjata. Ieu tumbak pondok mata dua lain senjata sambarangan geulis. Entong boroning katojos katembus ku ieu tungtung tumbak Untari. Kakarek ukur kagores ge geus bisa dipastikeun bakal terus langsung keracunan. Anu matak anu geulis kudu hati-hati. Bisi dada Untari kagores ku tungtung tumbak. Ih, lebar temen. Meuli sakitu nyeungseungna. Setan. Maneh benar-benar kudu diwaras sa Sontanung. Kalau ka terus ngacapul ka mana karep sia. Rasakan sia. Iya.
Untari harita mihilaan dina Rajang. Tapi Sontanung memang gesurti karena Panarajang anu jadi lawan. Senjata tumbak ponok mata dua anu digunakan ku Sontanung memang lain senjata samarangan. Malah ngagunakeun oge butuh keahlian khusus. Bari ngagiwar ka gigir nyingkahan tengeran Untari harita Sontanung metakeun tumbakna. Tungtung tumbak gerakanana semu anu luak reok hese ditebakna bagian anggota badan mana anu jadi sasaran. Tungtung tumbak siga anu rek ngarah kana beheung Untari. Tapi jadi terus ngaleok ngarah kana dadada Untari. Kapaksa Untari cingkrak luncat ka gigir saterusna suku katuh Untari najong kana iga burung lawan. Tapi Sontanung metakeun tumbakna ngarah kana lebah bitisna Untari. Kapaksa Untari naik dari sukuna katuhuna. Sontanung ngarangsek ku Panarajangna. Tumbak ponok mata dua dina cekelana harita bisa pundah-pindah cepat nakaran kana leungeun kencak jeung katuhuna Sontanung. Kapaksa Untari harita ngagajeng luncat ka tukang. Seut, sawuk kejulung. Untari mancukeun tangtunganana bari nyarita di barung jeung seuri. Kunaon kalakah mulur ka tukang geringan gelis? Sieun ditusuk, sieun ditusuk ku tungtung tumbak. Atapa hayang ditusuk ku tungtung tumbak anu leuwih ponok jeung mintul. Bisi anu gelis hayang ditusuk ku tumbak anu leuwih ponok, jeung tungtungna teu mencos, henteu seukeut, akang boga senjata anu kitu ge gelis. Boga akang ge. Ditusuk ku eta mah ngalageday gelis. Gereden. Montong terus kumar caitan untuk balik sa Sontanung. Jalma seperti Andika memang tebenang di diriku banget sia. Urang buktikan nah mampu eta tumbak Andika nahan kemampuan ieu pedang kayu cendana. Untari geus teu hayang lilang ngalayan Sontanung anu mata harita Untari mesat pedang kayu cendana. Serat pelangseng. Bareng jeung dipesatna pedang kaambung seungit anu melangseng. Sontanung ngaranjug kageteun. Manehna kakarek ngeuh mun Untari boga pedang kayu cendana. Sontanung jadi ngageter hatena. Tapi main nyobaan nyumputkeun semuna. Jadi eta pedang teh pedang kayu cendana eta teh. Akang ku singadeng eta pedang teh kungsi digunakeun ku Kisangga Langit. Aya hubungan naon anu geulis jeung maehna teh? Bisi Andika hayang nyaho. Kisangga Langit eta aki kuring deuleu sa Sontanung. Jadi henteu kudu kaget mun ayeuna ieu pedang kayu cendana jadi milik kuring Sontanung. Urang teruskeun ijeun jajaten. Andika kudu turun tina luhur panggung Sontanung. Sontanung ngahuleng. Beuki namahan kakagetna. Beuki tambah ngageter hatena. Manehna kungsi ngadenge ti anu jadi guruna ngeunaan Kisangga Langit anu dina waktu keur ngorana kungsi ngagenjrongkeun dunya kajawaraan. Kituna teh lantaran mibana tahapan ajen pangarti anu geus tepi kana tataran pinunjul. Dina mangsa nama kalangan Kisangga Langit henteu boleh dibaturan ku pedang kayu cendana. Sontanung merhatikeun Untari bari ngupat dina jero hatena. Aing kudu hati-hati yeuh. Si Untari teh lain cuna Kisangga Langit geuningan. Bener-bener di luar dugaan ieu mah yeuh. Aing jadi sabil. Nah bakal mampu kitu aing ngungkulan si Untari. Cilaka jeung wirang kacida mun nepikeun ka aing eleh jajaten ku si Untari. Kalau aku mau ge aing kudu bisa unggul. Aing teu kudu sieun ku si Untari. Sontanung hatena mimiti kaenteupan ku perasaan sabil. Tapi puguh geus kagok asong bet piraku ari kudu ngejat ti pakalangan mah. Harita Untari anu geus kabangun pasangan neuteub seukeut ka Sontanung bari nyarita. Hai Sontanung. Urang teruskeun nu mangsung tarung. Hayya! Curela cilung.
Untari meulaan majuna Rajang metakeun pedang kayu cendana anu aya dina cekalan dengan katuhuna. Gerak pana Rajang Untari kawilang cepat ngarahkeun anggota badan lawan. Sontanung kapaksa harita naki sabetan pedang kayu cendana ku tumbakna. Sauk, hiuk, siut, kilekang, beletak. Tumbak ponok mata senjata andalan Sontanung potong jadi 2 bagian, mangsa bantrok jeung pedang kayu cendana. Sontanung ngaranjuk kaget senjata andalana potong jadi 2 bagian. Kacan leungit kakagetna harita Untari geus susul tepus ku pana Rajang susulan. Sabetan pedang kayu cendana nu ngarahkeun dadana harita bisa disingkahan ku Sontanung. Tapi tajongan suku katuhu Untari kena kana kemplong lawan. Hiuk cekup. Daligdeug. Sontanung ngadaligdeug mundur ka tukang bari sumengir nahan ka nyeri. Tacan ge bisa mancukeun deui kuda-kudana harita Untari geus metakeun deui pedangna. Sontanung nakis deui sabetan pedang lawan ku tumbakna anu kali tinggal sapotong. Syut, syut, hiuk tang, beletak. Potong diwe tumbakna Sontanung. Tacan leungit kakagetna sabetan pedang kayu cendana geus datang deui ngarah kana beheungna. Sontanung ngaranjuk kaget. Gancang narik awakna ka tukang nyingkahan sabetan pedang lawan. Orokaya gerakan Sontanung geus bisa kabaca ku Untari. Sabetan pedang kayu cendana anu ngarah kana beheungna bisa disingkahan ku Sontanung. Tapi tenggelan leungeun kenca Untari ngahantem kana dada anu jadi lawan. Sauk hiuk siut pros. Sat hiuk ceprot des. Wadaw. Anjir. Sontanung ngagerok kaget nahan ka nyeri, bari sumengir nahan ka nyeri, harita ngacarijeg mundur ka tukang. Dina kayaan Sontanung masih ngajarijeg, harita Untari geus karangsak diku sabetan pedang kayu cendana ngarah kana cangkengna Sontanung. Gancang Sontanung cingkrak kagigir, sabetan pedang kayu cendana kena atawa kana cangkeng bisa disingkahan. Tapi Untari anu bari luncat ka luhur tajongan suku katuhuna kena kana gadula Sontanung. Sawuk hiuk jebrot des. Wadaw. Anjir asanya sawo bro. Aw anjir. Anjir. Sontanung awak ngajaul ka tukang. Geus henteu bisa ngajaga di kasaimbangan badana harita turun tina luhur panggung. Ger nulalajo saludak bari tingkel lerok lantaran ngarasa panuju sabab Sontanung turun tina panggung. Ngarasa dirina geus moal mampu ngungkulan Untari, harita Sontanung gagancangan init ninggalkeun eta patempatan dibarung ku perasaan hanyelu jeung wirang. Hakan si Sontanung kitu tah akibat kanu licik coy. Untari hebat ya. Untari enggak. Ini Untari. Malo jaga gelis gua silat Untari hebat Untari hebat. Panuju pisan dewek mah si Sontanung dengar calas eta mah ya. Bilang pisan eta mah tah si licik teh eleh jajaten Untari ya suku jeung suka jeung sugemakan hatena ieu mah meni gura-gura kitu lempangna oge tah si koplok teh atuh da licik si wablak teh rek ka mana Sontanung. Aduh awah bener-bener juga awah ieu mah waluju ningali Untari waluju anu geulis aya dina kaunggulan. Ningali Untari melokna teh ka dieu we awah ya maka jadi kenyataan ieu mah ye. Untari datang nyamperkeun ka dieu nepungan ka Abah. Beda kana sana ye, beda kana hatena oge jang. Ulah taik teuing ngalamun teh bah. Anu puguh mah eta wanoja geulis anu ngaran Untari teh secara tidak langsung geus nyalametkeun ngaran paguron Mintaraga bah.
sok gue pikir mun Untari teh kana panggung terus kukulan si Sontanung teh lu katanya kejadian naon saterusan lu bakal lumangsung bener teu cempet. Nya bener malah euceul mah kakarek sadar ayeuna ieu teh merhatikan Untari anu aya dina luhur panggung tina pangawakan nepikeun kana rupa betawas anu sakamaran jeung euceul mah meniples disidik-sidik ku euceul teh. Nya eta sarua waktu euceul parawan teh kitu pisan teh. Jauh darah lagi euy. Ya bener malah euceul mah kakarek sadar ayeuna ieu teh. Eta merhatikan Untari nih please pisan teu dipikeun sasieun. Siga euceul parawan kitu pisan tah siga Untari eta jang odik. Hai. Iya lu ningalina eta mah keur nyeri panon. Nyeri panon ke kalintang warna ce bari ningalina oge. Di luhur pasir deh ce. Ngan kudu di aku dina waktu kerempang mah cempet lebih ampun-ampunan ce. Pokoknya mah evlog channel mun cempat lempang mah. Tuh tinggali Untari turun tina luhur panggung ce dan disampurkeun ku Wardana geuningan. Nuker rarecok musurkeun di perhatianna kalebah Untari anu turun tina panggung sarta disampurkeun ku Wardana. Saterusna harita Untari ku Wardana diajakan nepungan Ki Ambia anu aya di jero imah. Ningali kaayaan anu seperti gitu ge anu lalajo geus pada ngarti. Acara anu lumangsung teh geus lekasan. Harita nu lalajo narungtutan naringgalkeun eta patempatan. Sedengkeun Untari harita geus aya di jero imah sarta diwanohkeun ku Wardana ka Ki Ambia anu jadi bapana. Ki Ambia netep antep ka Untari terus nyarita. Kula nganuhunkeun ka salira Nyi Mas. Anu tos nyalametkeun kahormatan Paguron Mintaraga. Nili kana kaayaan nu lumangsung kula ge bisa mastikeun tahapan ajen pangartes Sontanung. Sanajan teu ngalakukeun tindakan anu licik ge. Tangtu bakal mampu ngungkulan Wardana anak kula. Nganjal mah seperti Sontanung henteu payus mun kudu ngagantikeun diri kula. Untung kabujeng aya salira Nyi Mas. Anu ngungkulan eta jalma saperti Sontanung. Kedu pisalira Nyi Mas memang haja sumping ka ieu lemur atanapi kumaha ieu teh? Tari teu ngaja ka ieu lembur. Mung aya diparengkeun ngambah kalabah dieu we. Saterusna katarik perhatian karena acara anu tadi lumangsung. Jalma seperti Sontanung teu pantes mun kudu ngagantikeun Ki Ambia atawa Kang Wardana. Nyapikeun jadi ieu pupuh lembur sarta jadi pupuh Paguron Mintaraga. Jadi ari cek tarima nya Kang Wardana we anu ngagantikeun Ki Ambia mah. Untari ngaret ka Wardana anu direret terus nyarita. Nyari akang mah boga pamikiran anu beda ieu teh Nyi Mas. Luyu jeung katangtuan anu lumaku. Sakedah nama Nyi Mas Untari anu kagungan hak ngagentoskeun pun bawa teh. Margi kasaksi ku sadayana Nyi Mas Untari mibanda tahapan ajen pangarti anu pinunjul. Sokomo pami ngemutkeun yen sarira Nyi Mas teh putuna Ki Sanggalangit. Nya leres teu ama? Bener kitu Dana. Eta anu disaurkeun ku pun anak teh leres pisan Nyi Mas. Salira anu kagungan hak kagantikeun kula. Malah bagja kacida ke diri kula mah. Tiasa tepang sareng putuna Ki Sanggalangit. Ieu lembur kitu deui Paguron Mintaraga. Tangtos bakal langkung majeng saupamina dipupuhan ku salira Nyi Mas Untari. Eta anu diharepkeun ku diri kula mah. Untari ngabagikeun paneutupna ka Ki Ambia jeung Wardana terus carita deui. Moga kauninga ku Ki Ambia kitu deui ku Kang Wardana. Tindakan anu dilakukeun ku Tari ka jalma seperti Sontanung teu aya tujuan atawa karep pamaksudan pikeun ngagantikeun Ki Ambia.
Kitu nate lantaran tari memang henteu tiasa narima kana eta katangtuan. Lantaran dina mangsana lumampah memang boga tujuan anu tangtu ieu teh Ki. Nah, saira nyimas teh bade ngabujang ka mana kitu? Tari keur maluruh laku mapai laratan. Ngeunaan kolotna si keling bocah sakti. Anu duka teuing saha bapakna si keling teh. Sarta di mana ayeuna padumukanana. Cumalejeng eta tari moal bisa terus cumacap di dieu. Sabab kudu nurutkeun lampah ieu teh. Anu jelas saha bapana si keling sarta di mana padumukanana eta kudu nepikeun ka bisa kapanggih. Jadi hampura we. Tari moal tiasa narima kana naon anu diharapkeun ku Ki Ambia kitu di ku Kang Wardana. Ki Ambia jeung Wardana silih teuteup. Rada hanyelu oge sigana mah ngadenge caritaan ti Untari anu saperti kitu teh. Tapi Ki Ambia jeung Wardana ge akhirna kudu bisa narima kana eta kanyataan. Maranehna duaan teu bisa maksa ka Untari anu geus ngajelaskeun karep pamaksudanana. Minangka rasa panuhun jeung rasa hormat ka Untari, harita Ki Ambia jeung Wardana nyanet heula Untari ulah waka nuskeun di lampahna. Harita Untari dihormat heula ku pribumi. Atuh Untari ge jadi teu bisa nolak kana kahadian ti pribumi dina waktu harita. Tunda nu kacarita caturkeun harita di tempat sejen di dusun Panembong, si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung keur ngayakeun riungan di bale tempat sawala. Si Jari Sakti diuk sila ngareneng jeung si Banteng Wulung. Sedengkeun warga anu hadir milu ngariung. Ngalingkung dari uksila hempak merbayaksa. Si Jari Sakti anu harita keur cumarita bari sakapeung muturikeun paneuteupeuna ka nu aya di eta riungan. Para wargi, sakumaha anu tadi dijelaskeun ku Sim Kuring? Kamajuan urang boh dina widang tatanen kitu deui anu miara ingon-ingon sarta anu ngokolakeun miara lauk dina kulah atawa balong. Pon kitu deui anu dagang bisana kepetik hasilna kala buahna teh lantaran urang pada sumanget jeung junun dina cabakna sewang-sewangan. Kitu teh tangtu we kudu dibarengan ku gotong royong, paheyeuk-heyeuk leungeun sarta patarema pancen. Ku ayeuna kitu Sim Kuring salaku pupuh lemur miharep sangkan urang ulah dugikeun ka pagirang-girang tampian. Kumaha kahartos waragi? Nyakseni. Nu ngariung ngajawab beh bareng saur manuk. Si Jari Sakti neruskeun dihanca caritanana. Para wargi, tah ayeuna ka kadang wargi boh bilih diantarana aya anu kaguan masalah anu peryoge dibahas dina riungan mangga tiasa didugikeun. Masalah naon bae anu dianggap penting, ya tangtos oge anu dianggap penting ku urang tiasa dipadungdengkeun dina waktu sayeuna. Cobi eta anu ngacung mangga bade ngaduikeun masalah naon nya? Si Jari Sakti harita ngareret ka lalaki kolot anu ngacungkeun dengan katuhuna kaluhur sarta mereka sempetan ka eta jalma pikeun cumarita. Hapunten ya teh Aden. Bapak tos kumawantun ngadugikeun usul ya teh. Jalaran ieu anu bade diusulkeun teh memang penting oge ya teh Aden. Utami nama kanggo para nonoman boh para pemuda kitu deui para wanojana. Nah bade usul kumaha kitu mangga dilajengkeun Pak Sumun. Bapak teh gaduh pangharepan ya teh Aden. Para nonoman anu aya di dusun Panembong henteu mung sakadar ngiri ngabantos sepuhna wungkul Den.
Dina cabakna masing-masing teh. Namun para nonoman oge kagungan sumbangat sareng rasa tanggung jawab gesan mager ieu pilmuran. Dina hal keamanan gitu Den. Janten upami aya gangguan ti luar teh henteu dugikeun ka kocar kacir gitu Den. Upami bae aya gangguan pihak haraman anu ngaranjah ka lemur urang. Memang leres sementawis ayeuna aya sababaraha urang nonoman anu aya perhatian hoyong latihan ilmu silat. Samalih di jajaran ku Saira Aden. Namun jumlahna kaetang sakedik Den. Tiasa di etang kuramo. Tah ari maksad bapa mah kumaha upami Saira Aden salaku pupuh dusun Panemong Den. Leres-leres. Tiasa ngadegeun hiji paguron silat Den. Takut cara kitu tangtos minat para nonoman dina neuleuman ilmu silat teh bakal langkung seueur jumlahna Den. Eta anu disulkeun ku Bapa Saira Aden dina waktos ayeuna. Si Jari Sakti ngahulang sakedeung siga nu keur mikir, sedengkeun si Banteng Wulung harita milu nyarita ditujukeun ka si bapa anu usul teh. Wah, ngetang anu dia ngomong ngatawa ngusulkeun ku pangodeng teh ngeukeun nganteng mah sang 7 pisang Kang Jangri. Ngeta maksud ngusul teh memang halus. Sambak nganterangan ngejeng Kang Amanan nya lemur teh jadi tanggung jawabanna ngurang sang rengrea kitu Kang Jangri. Utamana pangrang noman. Memang maranehna mudu bonggar rasa nanggung janab Kang Jangri. Ya, tanggung jawab ka lemur mantuh banjar kerangan pamidangan. Ngalus pangodeng, ngetang usul didukung ku nganteng. Anu mantrak, anteng masang 7 pisan Kang Jangri. Kumaha geus Kang Jangri, lain ulah terit kitu Kang Anteng teh. Si Banteng Wulung aret ka si Jari Sakti anu direret waktosna seet.